Abi duaan tiruan balik lah yo mangga abi nyari rawen aya dan jadi ronda di dia tadi rek ngobrol cenah aja ngobrol di Pak RT liur dewe ka ngobrol nah ayo pamit liur ya tuh ya nu ngobrol itu bagaimana atuh neng teh keprogian anak udah abi teh dah bapak teh jantan bapak dah kieu kayak anak kieu teh kumaha jadi ieu masih ana badengan ayeuna mah wayahna abina bapana nuju kasan gaduh sing sabar we kene ira-ira nama kami ngon payun insyaallah neng sing sabar gitu bapak gawe naon bapak mah pan nganggur bapana nuju nganggur meni gawe atuh kemana udah ngaran atas sepuh mah pan kieu bapak mah cicing geus tiris bobo tak atuh tara balik ka si mama tara mama si mama nanyakeun wae bendu mama bapak teh gitu tah mau wae balik ke si mama pundung we abi teh kitu bapak teh bapak enak cicingna di nuka beriji bapak teh nama cicingna tepugu bapak mah kaitu ka dieu we teh gaduh budak pan suasana apa di budak ieu ka dieu ieu janten isin kanu sabeulahna gitu cicing yang saya abi mah nyarira we gitu bobo nyarira tuang nyuci saya aya we gitu jeung si mama balik nyakeun sia mah insyaallah gitu bukana mun teh jag-jagi mah bukana nuju teu damang gitu peng tedamang balik gitu ka bumi mungkin insyaallah gitu ya keperluan naon wae gitu damang mah mamahna ada bapak mah damang teu damang gitu mau sacan hoyong waka menepungan deui bapak mah mun moal uwi mama ada kawin deui baik setelah langkung gitu sama abi bade nyarikukeun da teh gaduh